Amun tos kolot sok balik deui jiga budak leutik. Urang datang ka imahna emat teu kudu barang bawana naon. Cukup dilolokna oge emak-emak geus atoheun. Balikna keupelan duit 20.000, 30.000. Eta teh duit diciuman ku atoh-atohna kolot. Ngomong atuh si emak teh ka si Iroh, "Maneh Iroh boga duit di mana ngeupelan emak?" Ku emak didoakeun, cing panjang umur, loba rejeki, cing salamet, cing sehat. Eta doa emak da murudul. Ari ieu mah kadang-kadang nempoan indung teh boro-boro mawadahareun, boro-boro ngeupelan duit. Nu aya mah emak boga naon, di imah emak masak naon, ningali emakna make emas oge nu aya di injeuman ku anakna teh. Ieu urang mah sok kadang-kadang kakolot teh keterlaluan. Berkahna orang tua teh eteh masya Allah, keramat eta teh samemeh ka mana-mana pentah heula ridho indung bapa. Komo anu masih aya mah sehebat apapun nu jadi anak jabatanna luhur, titelna luhur, pinter pisan sakolana S1, S2, S cendol, S teh, S getok, anakna pangkatna insinyur, doktor, profesor, SHM, MMA, anak disebut ulama, ajengan, ceramah kamana-mana, pake diarak, disanjung, dijemput ku panitia, leungeunna diciuman ku jamaah, init haji unggal tahun, umrohna unggal bulan, bulak balik ka Mekah. Tapi hiji manehna dora ka indung bapa, sagala amalna ditolak mentah-mentah ku Gusti Allah. Matak tok sok macem-macem geura. Ayeuna mah neangan berkah teh ka kolot we ka emak jeung ka bapa heula samemeh ka mamana teh. Ari ieu mah sok salah neangan berkah teh. Lain datang ka indung bapa, kalakah ngadatangan dukun. Cocok damel dinu cai. Tuh jadina teh dagang es oge eureun gara-gara si dukun. Saking nyaahna emak ka anak, dimandian, dibedong, diais, dinangna nengnek ku atoh-atohna boga budak, nepi ka mama sok nyanyi pan. Anak raja atoh pisan. Walaupun bapa nama tukang macul, keukeuh we anak raja. Raja macul. Matakna mama anu nyaah ka anakna teh lamun nyambungan sok tingali kanu hajat, sok marawa kantong leutik, baju anu sarakuan. Loba eta teh fungsina. Aya kueh ali comot sakuan, aya wajit asupkeun kana kantong, aya cau sesepkeun nepi ka angeun hayam wae teu didahar ku emak mah dibungkus. Jang saha eta teh? Jang anak.